Wilujeng enjing katepang deui sareng abdi Komala Dewi di acara Liputan Warta nu nyajikeun warta aktual sareng up to date genep Maret 2021. Bahaya menggunakan tali pangait masker. Tali pangait masker anu sok digantungkeun di beuheung kapungkur seueur pisan diicalkeun lantaran tiasa dipake hiasan masker. Tapi salian eta, tali pangait masker ieu tiasa nyebarkeun virus corona. Tali kanggo ngaitkeun masker di beuheung kapungkur seueur pisan diicalkeun. Modelna oge seueur pisan. Aya nu ngabentuk rante, dugi aya nu nganggo hiasan manik-manik. Tali masker ngagampangkeun nu nganggo masker pikeun nyimpen eta masker keur di waktu-waktu anu tangtu. Sapertos keur nginum, tuang, jeung olahraga. Masker eta dileupas jeung digantungkeun di beuheung supaya aman jeung teu gampang leungit. Najan katingali sae, rupana aya resiko di balik eta. Ketua Bidang Kesehatan Satgas COVID-19, Dr. Alexander K. Ginting nyarios. Tali pangait masker justru tiasa nyebarkeun virus corona. Keur digantungkeun masker eta bakal kena angguan urang anu bisa jadi aya virusan. Padahal aturan anu bener masker teu kenging paantel jeung benda naon wae iwal ti bagian awak. Kalau itu kita turunkan pakai pengait itu ke bawah, mungkin dia akan kena ke hijab kita kalau pakai hijab atau ke baju, itu juga akan terkena. Jadi sebenarnya bagian dalam masker itu sebenarnya tidak boleh kontak dengan yang lain-lain, kecuali kontak dengan bagian tubuh. Tapi manakala dia sudah kontak dengan lain, kita akan curiga dia sudah terinfeksius. Jadi, urang sadaya kedah nyandak babaraha masker kanggo ngajarankeun aktivitas di luar. Sakitu warta anu tiasa abdi dugikeun, Abdi Komala Dewi pamios undur diri. Wilujeng